aing orang kaya, sininya orang miskin. Aing loba duit, sininya tegablek duit. Aing ngabeakeun duit, sininya tukang ngutang. Tah eta tah nyanyian ejeng sininya. Aduh, kemana atuh ieu si Kori? Peregawe teh lainna di imah, malah ulin abring-abringan jeung babaturanana. Ku aing terek diajakan shopping, aing loba duit, maklum di dieu mah. Teu meunang nempo nyekel atau nyekel duit loba. Eta urang mah sieun diinjem ku Ceunia. Ceunia ngadenge-denge arep ngawin ke si Iqbal. Kumaha mun diinjem eta duit emang si teu beak-beak. Tapi kan aya di ieu mah ban mah sok ada rese injemna ieuna ngamayarna. Aduh, aing pusing amun kieu teh. Kori atuh sia balik Kori. Hey guys, siapa yang ngelihat si Kori? Eta teh keur teangan ku aing diajakan shopping. Coba atuh pangnuduhkeun di mana eta si Kori anak aing. Coba pangnulungan ke pangneangan kedeh aing geus hayang buru-buru ararat teu galetrek aing. Hayang ngabeakeun duit aing mah. Pun hayang ngabeakeun duit teh jeung manehna nya. Hai guys, saha nu nuduhkeun si Kori? Nu nganterkeun si Kori ka imah, ku aing arek dibere duit 2 juta jeung meuli seblak. Anterkeun ka imahnya, ku aing didagoan 2 juta ulah poho jeung meuli cilok, ku aing dibere pokona mah. Hai guys, urang arek neangan si Kori heula nya sakedeung nya. Pokona lamun manggih pangbereankeun info si Kori teh aya di mana kitu nya. Tetep ku aing dibere 2 juta jeung meuli cilok. Cek, pas di mana gitu lu lompatan? Ku aing keneangan si Kori anak aing. Nulun teh sia. Kasna diudag-udag anjing wae dia. Capek aing. Kayak kedeng. Jukul aya. Curang pas diudag-udag anjing. Oh, sia nyeuleut teh si Kori. Arek naon kitu teh si Kori geus kolot ge di teangan wae. Eta mah anak aing panggeulisna Sarancasari. Siapa dua yang ngomong kitu-kitu ge pokona panggeulisna Sarancasari. Besi aya nu nyulik aing mah lain kunaon. Saha nu daek nyulik si Kori jeung goreng patut kitu. Ih, sia ngomong padu wae komo sia eta banget sia kos panci burik kitu oge. Cileun kitu. Jeuleuh ku sia. Oh nu daekeun ka si Kori mah urang dibere ge embung. Ecek saha banget sia dirambetukan tah. si Kori mah mau anu daekeun. Cek saha nu daekeun loba pejabat naon pokona mah. Panggeulisna Jelema digulung laleur kitu. Mang sia. Naon kitu digulung laleur. Cek sia, anak aing mah pokona panggeulisan digulungna ku lalaki ganteng, lain ku laleur. Aduh aing sia aing ngomong. Ya geus atuh di heula cicing. Geus urang pokona kedeung deui arek neangan manehna aing pokona mah. Dek di naon sih emang si Kori di teangan mah. Arek diajakan shopping aing geus ngomong diajakan shopping ngabeakeun duit aing. Tuh urang nyeuleut tadi si Kori keur kebon sampe tuh. Kajen meureun mainna keur ngekes. Jadi imah mah eueuh sampe. Jadi eta asa cek manehna mah asa pangeunahna kadaharan eta teh. Tara aing tara ngadahar sampe. Mudah sampe ieu ubanan. Tara ngadahar sampe aing mah. Ai urang ngadenge-denge emang si Kori gaweana naon sih, Cek? Si Kori mah gawe di bank. Di bank ngitungan duit hungkul kos aing. Aing ngabeakeun duit. Emas loba Jawa. Atuh nya gawe karak sabulan geus kabeli mobil heran aing mah gawe naon boe eta? Atuh pan eta gajihna sia mah. Meuli teu kawadahan. Tuh, mun tempo sia kamar aing duit hungkul. Cenah loba nu ngomong cenah si Kori mah awe teh bener cenah nya urang mah nya. Tetangga. Cek saha teu bener ge aing manehna keur sesuatu teu bener henteu. Anak aing mah bener-bener wae hirupna cek saha teu bener. Cenah diteangkeun ku aing anu nyebut teu benerna saha coba. Lah sadenge-dengena sia tempo heula pagawean anak aing naon tuturkeun ku sia tuh. Orang gawe naon sih cenah gawe isuk balik peuting gawe naon eta awe nu kitu. Ya heuh eta gawe pabrik aya sip-sipan meureun apa nya di bank teh nya aing pokona nyebut nama di bank we pokona mah. Coba loba nu ngomong cenah si Kori gaweana di pabrik cenah heuh. Pabrik duit sok nyetakan kitu tah dicetak duitna
cenah gawena ngaluar-luarkeun barang doang cenah. Barang eta duit dipak diteuneun di barang di wadah barang. Cik urang teh barang-barang naon? Kos kitu Iqbal sia tempos sia atuh si Kori milu atuh gawe jeung si Kori Ya tetep gaji bisa. loba pokona mah teu kahitung urang capek ngitungan gaji si Kori. Aing ngomong-ngomong sia lain arek dijodohkeun ka anakna PRT si Mina. Heeh, tah Umi tah ngomong wae tah di kita bapak dijodohkeun si Mina. Geus aing mah satuju lamun sia jeung anakna PRT si Mina. Aing cepet Mas ya kon sering ngahutang. Ai si Mina mah jelema beunghar geus pasti sia kabayaran jeung bantuan ekonomi emas sia. Atuh kan si Mina mah guluna ge budug. Ceulina ge congean, bau aing mun deukeut mah ada. Moal aku sia pokona di deuketan we heula dijalani heula. Ai bau jeung congeanna engke ge cager sorangan bauna ge moal bau nya harum ke mun deukeutna ieu. Eta cenah Pak RT beungharnya si Mina teh si Mina beunghar. Heungan tapi kitu congean sanu daekeun sih. Aing mah jeung kumaha ge beungharan aing. Moal Deuh. kaelekeun aing mah. Mal aya nu ngelehkeun aing. Ngakuna beunghar ai emas teu boga. Ai ke isukan aing meuli tempokeun ku sia sagede jelebid pokona ku aing dibawa tempokeun. Ari ngomong kos nu heueuh jelema beunghar. Emas teu emang make. batu teh nyahoun tempokeun we ke ku aing aing mah di luar mah malah sombong moal. Pokona moal aing mah malah sombong-sombong aing mah, tapi aing paling mampu di kampung aing. Mas aing mah salamari nya teu di imah. Cuman aing poho neundeun kuncina di mana buat teh salaki aing teh si Kori eta nu neundeun. Aing jangan lebeng jangan eta kunci jadi ku aing tara dipake ngerti. Kieu ye ai ngomong jeung jelema tukang ngibul mah kanyawan teh. Teu ngibul aing mah engke sia ku aing dituduhkeun. Ke aing arek make sagede kieu aing mah pokona tempokna teh sia. Geus geuranean si Kori. Geus nya.